Ayo tadi cara kanan ku bos. Masalah naon teh kanan gitu. Pira eureun gawe istirahat mau galangan menang tuh jojong. Laju ngomong kumaha bos. Cara kanan. Gara-gara nama kerja sih kadang ngulin karena yang kerja itu dibayar aja. Nah, saksina kita. Mesti wah gawe deui nyarita mah. Ngomong naon jarok, ngomong ke aing. Kadang aku aing ngomong-ngomong ke aing, astagfirullahaladzim. Itu jerai enggak bos. Allah kumaha, atuh kadang aku aing dia ngomong-ngomong ke aing dia. Atuh ngomong-ngomong segala kan dibayar segala naon. Jadi dia cina nyokotkan segala naon baik ke warung. Di pemajikan aing, atuh jangan ngomongkeun kana aing itu nyatakeun. Kasbon sekian-sekian nek ngomong nanti kayak cina bayar na bagawe. Aing mau teu kahar ku gitu baik ya. Sakabala aing mah dia ngomongkeun aing. Dia kenapa ku aing teu kadeng. Gati kanyahoan bae. Deui ulah kitu. Hampir bos. Deui ulah kitu. Engke-engke mah. Itu bener. Ulah sok ngomong-ngomongkeun. Gitu. Ari masih kena dikeukehan mah. Ibarat pemajikan di parene bae ongko. Gitu. Yang dia ngomongkeun ulah kitu. Masih kena bos mah. Iya, kuku mah atuh bos sorangan. Dipecat mah kurang, nanti mana sorang pijeun mah gampang nyari pagawean. Hese, ke urang bijar pagawean ge. Hese, anu hayang jadi duit hese. Urang mah empuk, sorangan teu boga rokok, teu boga duit ku urang atuh dihutangan ja. Di kurang kumaha, geus wayahna ulah deui tak kitu. Nitip deh, nya. Tarti aing lempang, balik aing mah. Nu hade eta 3 isuk. Berentah ge, bos malah sok dia ngomong ke eta cucu mah yang di cara kanan tunjungnya mah dibayar bagawe henteu itu doang. Kita dulu pambaras lagi balik eta. Nang isin deh, dulu bang kopi rokok tadi kalian ini gawe. Oh pasti ngerti ya ge, sebelumnya orang mungkin mah sudah gede gitu lah. Dan negeri bikin begawe, sampai mikir andi terus sing, kok mah mah wacaki lah.